Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Geus kitu be diparengkeunana, ayu manganti anu keur lumampah akhirna bisa ningali Mbah Camati Sakti anu keur leumpang sorangan. Gancang ayu manganti nyumputkeun diri dina balik ririmbunan tatangkalan, ngawaskeun kalebah Mbah Camati Sakti. Anu narik perhatian ayu manganti, Mbah Camati Sakti ngan sorangan, henteu bari jeung mawa Saraswati. Nah kemana ari Ibu Saraswatinya? Keningan buat Mbah Camati Sakti wungkul itu teh jeung lempang naoge mani cumari cek itu reka mana eta jelema teh yang nyaho ku aing rek terus dikuntit dituturkeun. Kajurungku rasa penasaran ayu manganti terus nguntit dina jarak anu rada anggang nuturkeun lengkahna Mbah Camati Sakti. Tetela Mbah Camati Sakti nuju ke tempatna Aji Sutra. Ayu manganti jadi balik deui ke tempat anu tadi. Aji Sutra kakarangulisi kudang. Waktu Mbah Camati Sakti nyarita ditujukeun ka muridna, tumanya ngeunaan ayu manganti anu tetela eueuh di dinya. Kamana si ayu manganti Sutra? Kamalina teuing lain mah jajab kasuka teh. Lain kalakah rucang receng kitu teu puguh sia. Mana si ayu manganti ha? Aji Sutra hulang-hulang puluhak polohok bari jeung luak lieu. Jelas jadi bingungan sabab ayu manganti eueuh di dinya. Kunaon ayu manganti eueuhnya? Piraku bisa ngaloloskeun diri? Apan geus beunang ngalumpuhkeun? Nah ka mana si ayu mangantinya? Mana ayeuna? Di mana ayu manganti Ki Guru? Mun cereng Mbah Camati Sakti ka Aji Sutra. Manehna anu nanyakeun Aji Sutra, ayeuna kala ka Aji Sutra anu tumanya. Jelas ya, dewek anu tumanya kai laing Sutra, sabab ku dewek katejo eueuh di dieu si ayu manganti, nu matak nanyakeun oge dewek ka si laing. Coba jelaskeun caritakeun ka dewek, kumaha tindakan ti laing tadi ha? Aji Sutra saterusna ngajelaskeun ngeunaan tindakan anu kumanehna tadi dilakukeun ka ayu manganti. Nya ari kuring mah sakumaha ceuk Ki Guru, dipuaskeun hate teh. Suka jeung sugema sabab akhirna bogoh bisa kalakon kahayang bisa kasorang sarta beak rasa kepanasaran teh Ki Guru. Nganahannya nah kunaon ye si ayu manganti bisa lolos tadi teh puguh leuleus beakeun tanaga akhirna lungse terus jadi kasarean Ki Guru. Kumahanya aneh ka mana si ayu manganti? Mbah Camati Sakti netep ka muridna teu lila nyarita deui. Maneh memang belegug Sutra. Sakudu nama ilaing tadi sanggeus na beres
beres ngalaksanakeun kahayang si Ayu Manganti langsung diperenan seperti halna si Jaka Sinangling. Ieu mah lain kalakah molor, bener-bener maneh bebelat Sutra Balagong. Aji Sutra narik napas panjang bari tungkul. Manehna memang rumasa beakeun tanaga nepikeun kalungse. Akhirna henteu inget kana tujuan anu utama. Nyata ngabinasakeun Ayu Manganti seperti halna Jaka Sinangling. Kuring memang rumasa salah Ki Guru. Henteu sangka sugan teh moal bisa lolos tas Ayu Manganti teh. Dasakannya kuring mah manehna teh apan geus meunang ngalumpuhkeun. Ari Saraswati ayeuna mana Ki Guru? Aji Sutra jadi tumanya ngeunaan Saraswati. Katingali riuk beungeut Mbah Camati Sakti anu jadi robah ditanyakeun ngeunaan Saraswati mah. Da puguh Saraswati dibebaskeun ku si Rawing anu jadi salakina. Dewek memang krusial Sutra. Urang Sarwati isna oi. Nganti lain mah masih keneh untung sabab kahayang masih keneh bisa kasorang. Sedangkan dewek, wah, nyaan kagau. Jajauhan ka bisa mawa si Saraswati ke tempat padubukan. Malah dewek menang bibilang oi. Aji Sutra netep kanu jadi guruna bari kerung. Masih keneh can ngarti si ganamah kana caritaan anu jadi guruna. Jadi Ki Guru panggih jeung si Rawing, terus Saraswati dipasrahkeun ka si Rawing. Nah kunaon atuh make jeung dipasrahkeun Ki Guru? Mun delik deui sapasang panon Mbah Camati Sakti ka Aji Sutra. Teu lila terus nyarita deui. Dasar balagug sia. Ku dewek lain dipikeun dipasrahkeun tapi kapaksa lah. Henteu bisa dibawa dolo. Sabab dewek izin jajaten jeung si Rawing. Ngan tetelah dewek anu kasoran eleh jajaten ku si Rawing. Si Rawing memang hebat anu lain ti kieu teh elmuna oi. Ngan dewek memang leuwih kolot, geus eleh bedas dina tanaga jeung eleh napas dolo. Jadi hate dewek hanya dari Sutra. Sabab si Saraswati teu bisa terus dibawa. Ayeuna datang ka dieu bahan deui bae lah sakahan jeluan dewek. Sabab si Ayu Manganti kalakah kabur. Coba lamun buru-buru dibinasa mah silahna geus bisa diserahkeun ka si Topeng Mayit jeung Kalalas Anting deuleu. Aji Sutra ungeuk, manehna memang rumasa kana kasalahanana, poho kana pamaksudan jeung tujuan anu utama. Kuring rumasa memang salah Ki Guru. Sabab tadi masuk gantengnya moal bisaeun lolos ta, moal bisaeun kabur Ayu Manganti teh. Pan da memang meunang ngalumpuhkeun Ki Guru. Jadi kumaha Ki lamun geus kieu? Nya geus kieu mah lieur deuleu ka dewekna oge. Coba mun ilaing geus hasil ngabereskeun si Ayu Manganti mah nya. Datang teh meureungan sugem mah hate dewek yo. Sabab bari jeung mawa hasil nyatana silah si Ayu Manganti. Sedangkeun ayeuna memang bener ari mikir kadinya mah Ki Guru. Ngan lamun urang teu datang nepungan si Topeng Mayit, tetep salah deui. Sabab si Rawing ayeuna geus kaluar kandang. Malah buktina nulungan Saraswati pamajikanana. Ki Guru oge henteu mampu pan ngungkulan si Rawing. Jadi mun kitu kanyataanana mah Ki Guru, saha deui nu bakal mampu ngelehkeun si Rawing lamun lain si Topeng Mayit. Nu matak ieu kajadian teh ceuk kuring mah Ki Guru kudu dibejakeun ka si Topeng Mayit. Kitu ceuk pamikiran kuring mah. Mbah Camati Sakti ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Teu lila terus nyarita. Dipikir deui ku dewek, memang aya benerna oge omongan Iraing Sutra. Si Rawing bakal tetep jadi gangguan jeung panghalang nya mun kieu mah yo nya. Karena setiap tindakan urang. Jadi jelasnya si Rawing kudu disingkirkeun leuwih teu heula nya. Kulantaran kitu memang bener. Kudu si Topeng Mayit ieu mah anu ngalakukeun tindakan. Sabab dewek geus jelas teu mampu deuleu oi. Tah, nu mata kitu Ki Guru. Sabab jelas ayeuna si Rawing ceuk kuring oge jadi panghalangan utama ngagagalkeun sakabeh pamaksudan urang. Satungtung aya manehna mah Ki Guru, moal waleh aya gangguan lah setiap tindakan anu bakal dilakukeun ku urang teh. Nu mata kuncina mah si Rawing kudu disingkirkeun heula Ki Guru. Bener kitu Sutra. Sigana ku ijiran dewek oge iwal ti si Topeng Mayit anu bakal mampu ngabinasakeun si Rawing. Ku dewek geus diomongkeun ka si Rawing. Di mana engke panggih jeung si Topeng Mayit
sarta nepikeun kaderna tarung nya jadinya si Lawing bakal ajal binasa. Nu matak mending keneh bebeja ka si Topeng Mayit mun kitu mah nya. Nu matak mending keneh kitu Ki Guru. Urang jelaskeun we ka si Topeng Mayitnya. Pokona ayeuna mah si Rawing geus ancub kana ieu urusan. Setiap jalma anu jadi anak buahna si Topeng Mayit ngalaksanakeun naon bae pamaksudan moal waleh panggih ejeung naon kitu teh kagagalan Ki Guru. Sabab pasti kudu adu harapan jeung si Rawing. Ku cara kitu daek teh daek ieu mah ye. Eta si Topeng Mayit kudu singkil pikeun ngalakukeun tindakan ka si Rawing Ki Guru. Guru jeung murid akhirna aya dina kasapukan pikeun arinit nepungan si Topeng Mayit. Sedengkeun Ayu Manganti anu ngadedengekeun kana obrolan hayang seuri aya. Sabab keukeuh Aji Sutra mah nyarita ka Mbah Camati Sakti geus ngalaksanakeun karep kahayangna. Nyungsi diri nyorang badana Ayu Manganti. Anu sok padahal mah Ayu Manganti ngebandungan. Kumaha kalakuan Aji Sutra anu teu beda ti anu owah. Sabab ngagulang gaper, ngarungrum ejeung ngagalentoran, muaskeun nafsu setana kana palupu. Anu pikeun Ayu Manganti oge teu ngarti naon sababna Aji Sutra bet bisa kitu. Ayu Manganti ngomong sarangan dina jero hatena. Runtuyan kajadian anu karendapan ku diri aing memang aneh. Jelas aya anu nulungan ka diri aing. Nganduka teuing saha jeung ngagunakeun ilmu naon tah? Anu jelas anu dilakukeun ku Aji Sutra tangtu di luar kasadaranana. Ayeuna eta dua jalma teh rek bebeja ka si Topeng Mayit cenah. Cik hayang nyaho. Ku aing rek dituturkeun di kaanggangan. Kumaha kaayaan paguron Topeng Laras teh? Kitu tekadna Ayu Manganti dina waktu harita rek nuturkeun Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra ti kaanggangan. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra terus pada lumampah ninggalkeun eta patempatan. Tujuanana taya deui kajaba rek bebeja ka si Topeng Mayit tumali ejeung kaayaan si Rawing anu bakal tetep jadi panghalang mangsa pihakna si Topeng Mayit ngalakukeun tindakan. Si Topeng Mayit jeung Laras Anting salaku pamimpin paguron Topeng Laras. Tangtu be henteu bisa langsung ditepungan kitu bae lamun lain ku jalma anu boga posisi penting mah. Tapi lantaran Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra kawilang jalma anu memang boga posisi penting teu matak aneh lamun bisa langsung madep nepungan ka si Topeng Mayit jeung Laras Anting. Ayu Manganti anu terus nuturkeun harita teu waniun asup ka paguron Topeng Laras. Sabab jelas bakal ngabahayakeun pikeun dirina. Sedangkeun Laras Anting jadi kuciwa hatena. Sanggeusna nyaho kadatangan Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra teu mawa sirahna Ayu Manganti anu diarep-arep ku manehna. Laras Anting ngebrehkeun parasaan ka kuciwaanana. Nah kunaon sirahna Ayu Manganti teu dibawa geuningan. Kaborosa tadi nama geus bunga narima kedatangan Kang Aji jeung Mbah Camati Sakti teh. Sabab pastina oge datang teh bari jeung mawa sirahna si Ayu Manganti. Ieu mah kala-kalengo geuningan. Si Topeng Mayit neuteup antep ka Mbah Camati Sakti teu lila terus nyarita. Coba jelaskeun Mbah Camati Sakti naon sabab jeung marga lantaran pangna bisa datang bari jeung lengoh ka dieu. Mbah Camati Sakti ngabagikeun paneteupna ka si Topeng Mayit jeung Laras Anting teu lila terus nyarita. Jadi kieu ieu teh Nyimas. Oh oge pangarsa. Guna sabenerna moal make kudu gagal dina ngalaksanakeun pamaksudang. Lamun teu digagalkeun ku jalma anu ngaran si Lawing. Malah eta jelema terus terang sanggeusna ijen jajaten jeung diri kula. Nyata memang punjul ilmuna. Kula rumasa katitih pangarti eleh jajaten ku eta jelema. Jadi kacindekanna satungtung si Lawing masih keneh
hirup aya di kieuna. Naon bae tindakan anu dilakukeun ku anggota urang bakal tetep aya dina kegagalan. Lantaran si Lawing anu bakal ngalakukeun tindakan. Ieu muga kauning aku salira pangarsa. Kanyataan anu kudu buru-buru diungkulan ku pangarsa. Laras Anting ngareret ka si Topeng Mayit anu jadi salakina. Teu lila terus nyarita deui. Geus si Rawing deui bae anu jadi panghalang teh Kang. Abdi geus bosen deui bae teh ya ngadengi ngaranna eta jelema. Geus waktuna lamun kitu mah akang anu kudu ngalakukeun tindakan ka eta jelema. Rek saha deui anu bisa diandalkeun lamun lain ti Kang Topeng Mayit. Teu bisa diantepkeun ieu jelema teh Kang. Mbah Camati Sakti milu mairan deui caritaan Laras Anting. Memang si Lawing kudu leuwih teu heula disingkirkeun. Sangkan leuwih laluasa gerakan jeung tindakan naon bae anu bakal dilakukeun ku urang Nyimas. Sabab lamun eta jelema masih keneh hirup aya di kieuna, geus bisa dipastikeun urang moal bisa bebas jeung laluasa dina ngalakukeun tindakan. Si Topeng Mayit ngabagikeun paneteupna ka sakabeh nu aya di dinya. Teu lila terus nyarita deui. Upama memang geus eueuh anu mampu, geus nindak si Rawing. Taya deui jalan, kajaba ti kula anu bakal ngalakukeun tindakan. Bikeun ngalaksanakeun ieu pamaksudan, ayeuna kumpulkeun sakabeh anggota. Ayeuna keneh urang ngayakeun riungan. Sok kumpulkeun sakabeh anggota, urang ngayakeun riungan dina waktu ayeuna Mbah Camati Sakti. Si Topeng Mayit mere parentah ka Mbah Camati Sakti supaya ngumpulkeun sakabeh anggota paguron sina ngariung. Sabab dina poe eta keneh si Topeng Mayit bakal mimpin ejeung ngayakeun riungan. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra harita medal sila ti hareupeun si Topeng Mayit anu saterusna ngalaksanakeun parentah si Topeng Mayit ngabejaan sakabeh anggota lantaran dina poe eta bakal diayakeun riungan anu dipimpin langsung ku si Topeng. Waktu anu ngansakedeung, sakabeh anggota paguron Topeng Laras geus kumpul ngariung di tempat paranti ngayakeun riungan. Sanggajaya, Sancadawu, oge Dewi Angrum, geus puguh Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra mah, oge sakabeh anggota Topeng Laras pada milu kana eta riungan. Laras Anting harita anu dibere kapercayaan pikeun muka acara. Laras Anting muka babaran lisan. Sakur nu aya di dinya jadi jarempe eueuh anu wanian ngomong mangsana Laras Anting cumarita. Kasakabeh anggota anu ayeuna milu kumpul ngariung di patempatan ngajak urang ngayakeun riungan dina waktu ayeuna lantaran aya hal penting anu kudu dibadamikeun. Tumali ejeung kagagalan Mbah Camati Sakti dina ngalaksanakeun pancena. Anu jadi marga lantaran nyeta dilantarankeun ku ayana si Rawing anu ayeuna geus kaluar tina jero kandangna anu saterusna bisa jadi gangguan keur pihak urang. Dina ieu kasempetan kula hayang nyaho kana pamanggih sakabeh anggota nahan memang geus eueuh anu mampu pikeun nandingan si Rawing. Coba saha anu rek cumarita? Sancadawu tembong dina waktu harita ngangkat leungeun katuhuna ka luhur. Teu lila manehna nyarita sanggeusna Laras Anting mere isarah ku unggeuh. Wadaan si Rawing, salela ieu memang bakal tetep jadi panghalang. Upama Mbah Camati Sakti henteu mampu ngungkulan si Rawing, komo deui anu sajena. Jadi ku ayeuna kitu, yo kokoh ieu mah ya. Pikeun ngungkulan ieu kaayaan taya deui kajaba ti pangersa salaku pamimpin Topeng Laras. Anu tangtuna oge bakal mampu ngungkulan si Rawing. Sanggajaya, Dewi Angrum jeung anggota-anggota anu sejena estu sarua dina ngebrehkeun pamanggihna. Yen pikeun ngungkulan ajen pangartina si Rawing iwal ti si Topeng Mayit. Laras Anting unggut-unggutan bari teu lila terus nyarita deui. Hade lamun kitu mah. Tah ayeuna mah bagian Kakang Topeng Mayit anu bakal cumarita. Mangga Kang. Si Topeng Mayit dina waktu harita ngabagikeun paneteupna ka sakabeh nu araya di dinya. Teu lila terus nyarita kangaranan si Topeng Mayit anu keur cumarita
Kabehanana sargepna keranan ngabandungan caritaan pamimpin maranehna. Kasakabe anggota Topeng Laras dumasar kana tinimbangan demi kepentingan urang sararea sarta hate anu geus lila kaancikan ku rasa kapanasaran. Kula boga maksud bakal unta indit ninggalkeun paguron pikeun deangan Sirawing sarta sekaligus ngalakukeun tindakan ka eta jelema. Anu ngaran Sirawing memang geus waktuna kudu disingkirkeun. Ku ayeuna kitu, kula bakal unta ninggalkeun ieu patempatan. Nu bakal mimpin di dieu ngawakilan diri kula nyata Mbah Camati Sakti kaharti. Korti. Kabeh narembalan saur manuk meh bareng. Si Topeng Mayit neruskeun deui hanca caritaanana. Tah, lantaran nu jadi pamajikan oge keukeuh peuteuh ke hayang milu lantaran sarua aya kapanasaran. Ku ayeuna kitu, kula bakal meang teh bareng jeung Laras Anting nu jadi pamajikan. Kulantaran diri kula mercayakeun sapenuhna ka Mbah Camati Sakti. Jadi jelas, kabeh anggota Topeng Laras kudu tunduk jeung patuh kana parentah jeung katangtuan ti Mbah Camati Sakti salaku pamimpin Arandika sakabe. Karti. Korti. Kabehanana nembalan deui saur manu. Laras Anting harita milu cumarita. Ingat kan, sing jadi bahan perhatian. Di mana engke kula datang deui ka dia, tetela kadenge aya anggota anu ngabangkang atawa ngalanggar aturan, mangka dirina bakal ditibanan hukuman. Iya hal penting ditepikeun supaya jadi bahan perhatian keur Arandika sakabeh. Hasil tina eta riungan jadi kaputusan. Yen si Topeng Mayit jeung Laras Anting bakal unta indit ninggalkeun paguron Topeng Laras. Sedengkeun anu ngawakilan si Topeng Mayit saheulaanan mingpin eta paguron diserahkeun ka Mbah Camati Sakti. Dianterkeun ku paneteupna sakabeh anggota paguron Topeng Laras. Harita si Topeng Mayit jeung Laras Anting indit lumampah pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana neangan Sirawing sekaligus namatkeun riwayatna Sirawing. Mbah Camati Sakti ngareret ka Aji Sutra anu jadi muridna anu nangtung gigireunana bari terus nyarita. Tah, beres kieu mah ieu Sutra. Dewek boga kayakinan sanajan Sirawing boga ilmu anu sakumaha hebatna. Kangaranan Ijen Jajaten ngalawan si Topeng Mayitna moal mampu tanu ngaran Sirawing teh oi. Ki guruna boga kayakinan Sirawing bakal eleh kitu ku si Topeng Mayit upama di antara maranehna nepikeun ka tarung Ijen Jajaten ki. Dewek yakin, anu sayakin tah euy Sutra. Ku ukuran dina waktu ayeuna memang susah neangan tandinganna si Topeng Mayit. Pangna dewek boga kayakinan kitu lantaran bojeng Sirawing kitu deui jeung si Topeng Mayit. Dewek geus ngajalan tarung Ijen Jajaten oi. Ngan sakumaha anu ke dewek dicaritakeun lamun sedewek murah keneh saperti maneh. Cantang tu dewek make jeung kudu eleh boku Sirawing atawa deui ke si Topeng Mayit oi. Buktina apanan ayeuna yo. Dewek dipercaya pikeun mingpin saheulaanan di ieu paguron. Kanyataan anu kudu diaku ku sakabeh anggota anu aya di dieu. Yen dewek anu dianggap pangpunjulna ilmu euy. Aji Sutra ungeuk, manehna oge milu reueus. Sabab Mbah Camati Sakti anu jadi guruna meunang kepercayaan jadi pamimpin ngagantikeun si Topeng Mayit. Nu tangtu be, salila si Topeng Mayit jeung Laras Anting arindit. Sagala rupa aturan jeung katangtuan Mbah Camati Sakti anu nyekel kapamimpinan. Ayu manganti anu keur leureuh di salah sahiji warung nu aya di eta lembur. Ti anu boga warung meunang katerangan anu leuwih lengkap deui
ngeunaan pangaruh ejeng kakawasaan paguron Topeng Laras pikeun pangeusi eta pilemburan. Si Bapa Warung anu harita nyarita, tah jadi pangeusi ieu lembur kaasup pupuh lemburna oge geus aya dina pangaruh jeung kakawasaan paguron Topeng Laras nu dipimpin ku si Topeng Mayit. Geus teu bisa nanaon urang dieu mah Nyai. Ari sakedah nama pupuh ieu lembur teh tiasa nangtukeun sikap sanes aya dina pangaruhna si Topeng Mayit. Nanging kedana teh ngaudang sumangket sareng kawani pangeusi ieu pilemburan. Wah, saha anu rek wani atuh Nyai? Kangaranan ngalawanan atawa ngabangkang ka si Topeng Mayit mah sarua be jeung ngarepkeun datangna malakal maut. Henteu kudu didaguan lila. Dina poe eta keneh oge geus bisa dipastikeun bakal ngalayang nyawana. Nya pikir we ku Nyai saha nu henteu sieun pae. Jadi kulantaran sieun teh Nyai nu matak eueuh wani. Ayu manganti narik napas panjang bari unggut-unggutan. Tetela pangaruh ejeng kakawasaan si Topeng Mayit memang hebat. Dina waktu anu henteu lila geus bisa ngawasa kahirupan di eta pilemburan. Ayu manganti kadenge nyarita deui. Memang hebat lamun kitu mah pangaruh si Topeng Mayit teh nya Pak. Dupi eta anu jadi anggota paguron teh nah urang mana wae Pak. Tah, anggota-anggota paguron eta teh Nyai loba jago-jago anu ngahaja daratang lantaran ngarasa katitih pangarti ku si Topeng Mayit. Terus nganyatakeun diri rek ngabakti anu akhirna jadi anggota paguron. Kawilang jago-jago anu geus marasagi pangarti nah eta anu ngahaja daratang ka dieu teh Nyai. Sok sanajan dina akhirna di eta paguron kajen teuing jadi abdina si Topeng Mayit. Malah lain ukur di lemur ieu hungkul pangaruh si Topeng Mayit teh Nyai. Nah kumaha kitu Pak? Pupuh lembur anu sejena oge sarua aya dina pangaruhna si Topeng Mayit. Teu aneh lamun dikudukeun seba upeti teh. Kangaranan geus nganyatakeun diri tunduk jeung taluk ka si Topeng Mayit. Nya kapaksa meureunnan kudu dicumponan ta pamentana si Topeng Mayit. Nya eta katangtuan kudu seba upeti. Lamun teu kitu wah bisa cilaka Nyai. Ayu manganti jadi ras inget ka si Rawing mitoha lalakina anu boga karep rek nyilidi kaayaan eta paguron. Malah teu mustahil si Rawing bakal ngalakukeun tinakan. Tapi nilik kana kakuatan paguron Topeng Laras anu dipimpin ku si Topeng Mayit memang berat dina nying hareupanana. Anggotana rata-rata geus masagi dina hal ajen pangartina. Ayu manganti jadi ngomong sorangan dina jero hatena. Berat, memang berat lamun kaya kieu mah keur Rawing dina nying hareupan kakuatan si Topeng Mayit. Memang hebat pangaruh si Topeng Mayit. Ngan duka teuing kumaha nya engke tindakan anu bakal dilakukeun ku Rawing dina nying hareupan kakuatan si Topeng Mayit. Ningali Ayu manganti ngahuleng siga anu keur ngalamun. Si Bapa Warung kadenge harita nyarita deui. Ningali Ayu manganti ngahuleng siga anu keur ngalamun. Si Bapa Warung kadenge harita nyarita deui. Ieu teh kawilang untung Nyai. Nya urang aya ngobrol di dieu teh ye bubuhan eueuh jelema anu sejenna deui. Mun aya jelema anu sejen mah bapak teh teu wani. Komo ngobrolkeun ngeunaan paguron Topeng Laras. Wah, kuriak eureun meureunan Bapak ngawarung. Malah bisa-bisa ukur tinggal ngaran Nyai. Kecemceng teh langas lamun kitu mah anggota-anggota Topeng Laras teh dina ngalakukeun tinakanana. Atuh geus teu kudu dicatur deui dina lebah dinya mah Nyai. Puguh maranehna ayeuna anu keur kawasa. Rek bisa naon pangeusi lembur. Puguh pupuhuna oge geus tunuk ka si Topeng Mayit. Nya komo rahayatna. Abdi memang bisa ngamaklum Pak. Ngan pangaruh ejeng kekawasaan si Topeng Mayit cek abdi mah mangrupa ancaman anu gede. Boker kahirupan kitu deui. Keur dunya kajawaraan. Nu matak kudu nama aya anu mampu ngungkulanana Pak. Tah eta anu kadang-kadang sok ngolepat dina alam pikiran Bapak oge Nyai. Nah aya kitu di antara jago-jago anu sejen anu bakal mampu ngungkulan ajen pangartina si Topeng Mayit.
Ari dina waktu ka tukang mah kungsi ngadenge bapak teh ngeunaan jago anu ngaran si Rawing. Cek beja mah cenah eta jelema teh musuhna kajahatan. Ngan kadienakeun si Topeng Mayit beki kance. Eueuh si Rawing bet teu kadenge ketakna. Jadi ieu anu kaget keur bapak mah nyai. Ari keur abdi mah kajahatan aya kalana saliwat mah siga anu bakal unggul atawa jaya salilana Pak. Padahal teu kitu Pak. Dina seunna atawa dina waktuna mah kajahatan bakal tetep hancur. Ngan ngeunaan si Rawing rupina sanes henteu maksud Pak ngalakukeun tindakan. Ngan tindakan anu dilakukan memang teu samarangan Pak, tapi memang kedah asak tinimbangan. Nya bener kitu nyai. Kau menurutkeun beja si Rawing mah cenah ngan sorangan satiap ngalakukeun tindakanna teh. Ayeuna kekuatan si Topeng Mayit sakitu loba pan anak buahna. Duh, memang moal bisa sagawaya sambarangan ye ngalakukeun tindakanna ketang. Ayu manganti henteu nyaritakeun mun si Rawing teh mitoha lalakina. Ngan milu reueus dina hatena. Sabab tetela ngaran si Rawing masih loba anu ingeteun ejeng nyahoeun. Nandakeun lampas si Rawing dina waktu anu ka tukang ngadatangkeun rasa simpati pikeun jalma loba. Bapak terus terang. Jadi ngabayangkeun tahnya lamun teh mah si Topeng Mayit eueuh nu mampu ngungkulan. Wah, bisa sangsara saumur-umur pangeus ieu lemur. Anu ngareunah jeung senang mah nya si Topeng Mayit we jeung anak-anak buahna. Ini ke lembur anu sejen upama teh mah pindah nya tetep be bakal sarua sabab pupuh lemurna tunduk patuh ka si Topeng Mayit. Padahal mah nya jol atuh si Rawing datang ngalakukeun tindakan.